Untuk sayogi di haturadan mangga linggih itu laras berkah pergi sugri para tamu pada gila jengela salah juga pilih ayah salah satu amanah tanah arahan kalau panitia khususnya umumnya untuk ngopat ke tamu sadana sangat begitu. Dia ngahungkeun pisan karena banyak jalan kampus gitu ya asa suka para tamu ngejek samping kayaknya tadi sekarang nah memulai budaya orang da Sumedang teh leluhurna mah di Limbangan hari dalam sunatan haji kedua dalam masa itu masa kerja Pak di Limbangan mukarasan nikahna kak dan ayu Rajani Harap kita bintik Pangeran Karuhun nikahna ke dalam Sulianagara Kahiji bin dalam masa itu bin dalam masa kerja di Limbangan. Dan ayah kaitan antawi Sumedang Larang sareng Limbangan. Oh, magi kieu kapungkur zaman Pangeran Santri, Karuhun Sikuring, Nyi Ratu Pucuk Ungu, pas jadi ratu kapungkur Sumedang Larang nikah kan Pangeran Santri di Arab. Di hari tak darah Sumedang masih darah Arab. Ya, naon namanya sudah Gunung Jati. Nah, duit ka Pangeran Karuhun, ya urang hayang dianggarkeun deui saya. Hayang aya darah deui darah Siliwangi. Nya ditikahkeun ka Limbangan. Nah, jadi di Limbangan aya darah Siliwangi gitu. Nah, alhamdulillah nu aya nyambung aya sareng Limbangan mah Karuhun Sikuring mah pokok urang Limbangan. Ya. Hatur nuhun pisan pangresa. Rupina pemirsa sadayana sakitu sementara waktu Sumargi waktu parantos nyarelek parantos insyaallah urang uninga naon baris kegiatan Dinas Sawala Budaya sesarengan sareng keluarga besar di Sumedang Larang. Hatur nuhun. Mangga. Ketua pelaksana dan amu menggagar. Mangga dihaturan ada mangga pasar pai deh teras ka udah sarangan bagia wilujeng sompi jadi pangagung pangersa pengelolaan anu titi ajih terpi hormat radia sepuh kali